Hari ini saya sedang melihat areal hutan atau kebun yang rencananya akan dibuat untuk area pertambangan. Sebetulnya tidak apa sih ya kalau misalkan pertambangan sah-sah saja. Tapi kalau misalkan bisa membantu masyarakat banyak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan hanya untuk segelintir orang yang merasa dimanfaatkannya, lebih baik dikelola saja. Kan ini bisa dibikin jadi wisata alam gitu. Jadi tidak harus pertambangan juga sebetulnya. Dagang naon ieu? Dagang naon ieu? Ranginang? Oh, kue-kuenya. Tuh, dirajin. Kasih sila. Panas. Ini saya sedang lihat ini, lagi mantau ketemu sama anak yang sedang jualan. Aduh. Dagang naon? Oh, dagang ranginang. Oh. Iya naon ieu? Payek kitanya? Payek. Iya wajib. Kita ngadamal nyanak. Nyanak Oh nyanak. Enak di mana? di warung. Ini anak rajin nih. Gitu. Jadi dia ngambil barang, kemudian dijual kembali. Ini sabaraha di ditu na ieu? Goceng Goceng teh sabaraha? 5.000. Oh 5.000 goceng teh. Jagoan bisaan euy. Goceng teh 5.000 nya. Oh 10.000 sabaraha? Ceban. Oh ceban. Oh gitu. Ieu teh 5.000 ti dituna. Dijual sabaraha? Dijual 10. 10.000. Gede batina atuh 5.000 batina. Oh, di mana? Jauh. Jauh teh di mana? Di mana? Di Cibiru. Di Cibiru. Lempang ka dieu? Lempang? Nih anak hebat nih. Dia jalan jauh, jadi jarak Cibiru ke sini itu kira-kira kalau berjalan ada nyampe 2 jam. Gitu. Jadi tadi masa dagangan anak? Oh, seurnya. Oh. Sok hitung sabaraha ieu, sabaraha hiji sok. Ieu sabaraha ieu? 5.000 sadayana ieu. 10.000 sadayana ieu teh? Henteu anu ieu mah 5.000. Ieu sabaraha ieu? Di 10. 10 nu ieu? 10. Sok hitung sabaraha cik. Nu ieu sabaraha? Ieu sabaraha ieu? Eta 10. 10.000. Ieu 10.000. Ieu sabaraha ieu? 10. 10.000. Ieu? 5.000. 5.000. Ieu sabaraha ieu? 5.000. 5.000. Anu ieu sabaraha ieu? 10. 10 ieu? 10. Oh, itu sabaraha sok kabehanana? 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50. 50. Bisaan mana gitu 50. Terus menang sabaraha? Terang mana duitan ningali aya teh? Kumaha ieu teh nu dagang teh cenah bieu loba cenah bawana. Sok kumaha ieu dibeli ayeuna nya? Hah? 10.000 ieu teh. Ranginang kitu nya. Rp10.000 tah. Naon tah kitu atuh kutongan katuhu. Teh kamari ayeuna? Wih, eta tong dibawa atuh. Kan geus dibeli. Yang nyiruna kumaha ieu? Plastikna mana plastikna? Aya. Kumaha ieu teh nu dagang teh moal plastik ieu teh. Jadi hebat anak ini. Dia berjualan untuk angin saha ieu jualan teh teh? Angin saha? Sendiri menggoyong sorangan. Ari bapana aya ya? Aya. Aya. Mamahna? Aya. Aya. Ka mana? Meninggal. Meninggal? Jeung saha ieu di dieu na? Jeung saha di ditu jeung mun eta bobona? Ini saha? Kontrak.
Bisa aja nih, bisa. Jadi ya teh dagang teh ngebantu sini nih, gitunya ngebantu ini nih. Oh rajin, ini nih sok ka sawah kumaha. Oh sok ka sawah, jadi karunya modelnya ieu teh kerjajan naon. Kayak itu disetorkeun ieu teh. Ini anak rajin ini. Jadi dia toladan dia. Kelas berapa sekolahnya? Tadi kan. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Oh, sekolah SD apatna? Gitu. Ini sebagai potret ini. Potret kehidupan anak-anak yang rajin. Jadi dalam situasi masa pandemi COVID ini tidak harus selalu anak itu, menurut saya belajar itu bisa seperti ini juga, dia juga belajar. Sok ya ti bapak ya, sama andainya ke modalnya. Ya. Oke, solehnya. Ya, sok. Caranya, iya mah canak dia ayeuna kebagikan ke ditunya. Sok, sok, sok. Ya, itulah tadi potret anak rajin. Sebetulnya saya sih ingin ke rumah anak itu. Nah, kita darah lagang ya teh. Ya. Nah, apa pada hari aku naon teh? Iya Pak, si eta mah dibari duit lama manya abin teu Pak nyumbar Bapak. Pada sama yang nyakina, mana makan candara tadi ka dieu atuh. Nah, kedeung we mah ini dalos kedeunya. Kita Pak boleh olah Pak. Jadi ini terus apa sih? Bang saya ini jadi banyak terus nih. Udah. Ya, inilah suasana habis syuting parodi Kang Deddy Mulyadi. Nah, inilah para pemain-pemain pendukungnya gitu. Nah, ini kameramen tadi nih yang kameramen yang nggak ke film nih. Dan ini anak-anak yang tadi mendukung terciptanya video ini. Ya, sangan aja. Yugi. Nah, saya. Jenang. Saya tuh. Oh, Akbar. Saya bisa. Tadi ya. Patis. Tadi. Oh, Firman. Siapa kamu? Oh, iya. Oh, Awan. Ya. Aturunnya atas nonton keluarga Melki. Tong hilap di subscribe, like, comment, share. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sunda. Dadah.